motor sia leungit. Kumaha aing teh dicari kanan, aing ge sampai digebugan, diusir kumaha aing aja aing hes di mana ya? Digigirkeun imah aing. Di mana? Digigirkeun imah aing di kana embek. Tolol sia. Sia teh sia ngomong tolol ka aing cabok sia poin cabok sia poin. Woi, apa sih cek karena? Karnaon pugu orang keur ngomongkeun motor si Fitri anu leungit. Motor. Pit benar motor saya leungit. Motor aing leungit jadi caritana kieu. Kan aing keur naik motor, haja jelema ngajegan. Hajinya nempel di motor aing pas cangcang. Sia naon terus. Tolong aing dong. Gus ulah ribut bae keur kamari ge aing cara real jasa aing nolongan jelema malah aing nu ditarik. Aja sih aku mata mantas ditarik. Atuh aing ragak, baju aing kotor, celana aing kotor, geus mata celana aing gigina, aing keur penting katirisan teu make celana. Emang geus sama geus biasa ieu hees teu pernah make celana. Arep jada sia meureun teu hees make celana. Sia ngaributkeun henteu make celana bae, aing ge nu tiap penting teu make celana cicing bae. Pit atuh sia mah geus biasa ieu teu pernah make celana 11 12 jeung toke. Wah, ini orang bakal tahu nih kalau misalnya gue yang maling motor. Gue harus gimana nih? Apa gue lari aja ya? Siap, Fitri banget biasa-biasa langsung ngalelewe aing. Tahu sih. Tolol siapa gue yang keur ngalelengkeun anu nyokot motor aing tuh malingna. Apa? Lu nuduh gue maling motor? Seorang kali lu. Ya kali anak orang kaya gue maling motor, gak mungkin banget. Mau lu gue laporin polisi. Alas siapa tak dilaporkan polisi. Alas Resta, aing mah teu percaya. Nyana ngomongan keur kamari polisi malulu. Pit aing karek inget ngana anu malingna. Siapa diuk tahun sih lu kenain. Sia. Aing menang. Bayar sia duit 10.000. Nah, gitu nunya. Kan aing malah mere di sana ananya. Nyara lain anu keur kamari narik aing sampai ka ragatnya. Woi, siang lo mabur. Aing. Cokot, aing bisa. Ampun. Mana tuh duit aing kedengan? Oi, ampun. Itu ada mau pulang sianya tuh. Harum jarah aing digawean deui bae. Setelah aing mau budak deui cara rapi celana aing bersih keneh sin kotor deui.